Wengi-wengi asa kalaluman besti hayu mending oge ngadamel tuangeun. Ada ari malam-malam kieu teh sok asa hoyong ngemil wae geuningan besti. Tadi kasih bujang teh jig cikeng teh pangmeserkeun tarigu sareng aci. Damel cicos cekeng teh enak meureunan hegsing lada. Teh kanggo bahanna mah nganggo tarigu saparapat, aci saparapat. Ditaker-taker besti sadayanakeun we ameh loba. Kanggo bumbuna ge ieu mah saya aya nu aya di bumi we. Ieu paksu ngadon ngamanoran heng mamake saru. Pamitos di penyedap rasaan mah gulah galeh we adonanana sampai ka kalis. Tu geuninganan adonanana tos jadi besti tinggal ngabuleud-buleud ayeuna mah. Rada gagal adonanana nyeta bieu teuing. Lap tadi teh teu nyesakeun tarigu anu garingna. Ieu dibuleud-buleudna teh nararapel geuninganan ieu harorea. Ngeunana mah teu dibuleud-buleud ku garpu we digejebur-gejebur. Tah geuningan cicosna tos asa kantung ngabumbuan we ayeuna mah pake cabe 3 bungkus sareng ladaku we sacekapna. Nihan minyak we saalitna mah. Da perasaan uyahan sakedik tos we galo-galokeun. Ayeuna mah sigah tadi oge dikering enak besti tapi abi mah hoyongna dikuah. Abi mah pami tuangeun teh resepna anu berkuah-kuah, pami nu teu berkuah teh asa teu pati resep kitu besti sapertos mie ayam oge. Enak ieu teh rasana teh seger.